hukum rokok, lamun hukum teu nyaho mending eureunnan ngarokok. Hukum ngarokok teu aya dina Quran jeung hadisna, hasil ijtihad ulama eta nangtukeun hukumna. Aya 3 sakabehna hukum rokok ceuk ulama, haram karohah 2na jeung ibahah katiluna. Hukum haram kahijina tapi lemahna dalilna, ikhtilaf para ulama teu ittifaq sadayana. Nu dijadikeun alasan ruksakana kasehatan, komo rokona murahan mun dirokok batuk-batukan. Batuk rejeng paru-paru, sesak napas bau huntu, serangan jantung geus tangtu, rotok rokok matak membunuhmu. Nu ngarokok bakal paeh, nu henteu ge bakal paeh, sararea bakal paeh, ku ajalna eta paeh. Keur nu beuki ngarokok mah teruskeun sing istiqomah, kade keur anu tara mah entong nurutan maneh mah. Rokok aya manfaatna najan loba madorotna, gitu anu karasana sarepakat sadayana. Lamun ngaji sok nunutan, lamun teu dirokokan, ngarokok teu dikopian, kurang aya kaabdolan. Ngarokok kudu jeung ngopi, eta pasangan sejati. Jisamsu jeung kapal api, ngabahuhai dina korsi. Komo lamun namuludan atawa dina rajaban, biasa sok dirokokan, mun teu beuki rugi pisan. Ngarokok reujeng ngopina, berjamaah migawena, tambah nikmat karasana, cek Syekh Kopi pidawuhna. Hayu urang ngararokok, samemeh urang rarempo, kade ulah pararoho kanu teu bogaeun rokok.